Nyai surga jeung neraka mah geus boga aya da aya tina Qur'anna. Heeh. Bayangkeun urang hirup di dunia teu make Qur'an. Heeh. Terus urang siga sato meureun. Kan geuing boga contoh ka di dinya. Anggap we ieu mah di dinya teu percaya eta surga jeung neraka teh aya. Heeh. Eta sebenarnya sarua jeung pemikiran baheula zaman Rasul ge aya nu kitu zaman Quraisy teh. Geus maot we gitu. Heeh. Anu bener kumaha Pak Ji nu bener teh? Amun teu percaya nya. Mun teu percaya, Heeh. teh urang sangeunahna Heeh. maot efek teh aya rugi tah jelema sok. Mun urang mah hayana ti hirup teh geus yakin aya mah pan. Heeh. Gimana menauhna nyeueuh. Heeh. Bener aya urang salamet. Heeh. Karena urang kan geus yakin. Bener teu? Di otak naon yakin gitu nya. Mata keruginya. Mata rugi. Heeh, bener. Mun asal ngaweuh ngabae-bae nyapirakeun. Pas geus maot aya tah kop tah. Balik aing ah. Masih nuhun aduh Pak Ji bisa.